بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حطام فهو عبادي يوم المعادي نبينا calana teh beda-beda. Aya calana anu baheula mah nya, aya anu pas pinggirna gede, kahandapna gede, eta disebutna calana brai-brai. Aya calana anu pinggirna gede, kahandapna leutik, calana braicu. Aya leutik, ieu leutik, kahandapna leutik, cucu. Kadituna sangcut. Naudzubillah summa naudzubillah ini. Lamun urang bogoh ka Kangjeng Nabi berarti urang kudu mengikuti daripada apa yang Kangjeng Nabi lakukan. Seperti Rasulullah kepada kita mencontohkan dengan suri tauladan yang baik, kita pun harus memiliki suri tauladan yang baik. Rasulullah memiliki akhlak yang baik, urang pun kudu boga akhlak anu baik. Ulah sok gibah ka batur, ulah sok ngomongkeun ka batur, ulah sok suudzon ka batur, urang meureun husnudzon bae ka batur gitu. Sebab lamun urang geus ngalakukan perkara tos kitu, berarti cik dina kita bidaya urang parantos nyata ngalakukan perkara anu dipikabogoh ku urang. Seperti itu. Siap ngalakukan perkara-perkara anu dipikabogoh ku Kangjeng Nabi, siap. Siap memasantrenkeun anakna, siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebarokahna dina ieu, mudah-mudahan urang sadayana sing dipasian nya taufik serta hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin as'ada rahimakumullah. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan bisa menjadi sebab mauidhah dan pelajaran-pelajaran yang terbaik. Kemudian ibu-ibu lamun misalkan ulin ka sajra, ibu-ibu terusnya alun-alun sajra teh arah ka sajra timur. Eta didinya ke aya pondok pesantren Miftahul Barokah. Lamun lewat mah lewat bae. Mampir, maksudna mampir. Eta di pondok pesantren Miftahul Barokah teh belok kiri, belok kanan, belok ka kanan deui, belok ka kede. Eta dirinya aya imah anu 5 tingkat, mobilna 10, motorna 20, eta nu pacamat. Dina pacamat teh belok kiri, terus lurus bae. Eta engke didinya nya ibu-ibu bakal nimukeun imah anu loba pantoran. Eta anu disebut masjid. Tadi masjid aya mah gubuk tanyakeun mang zikri insyaallah Allah ngapaleun. Silaturahmilah anu ka sajra. Anu kadua, mudah-mudahan nini-nini urang, bapak-bapak urang, jaya-jaya urang, terutama sahibul hajat, Bapak Muhyiddin serta Ibu Titin sing dipanjangkeun umurna ku Allah. Jadi kabeh geus maot Bapak Muhyiddin yang Ibu Titin hirup bae sorangan. Alhamdulillah. Yang terakhir dari saya, ingat Ibu, perjuangan kita untuk yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar penuh dengan cobaan. Ibu-ibu ketika melaksanakan sholat pasti bakal diganggu ku penyakit malas, betul, ku penyakit ngedul, betul, ku penyakit TV, betul. Datang ayat TV misalkan film azab azab jenazah tidak bisa dikuburkan ku sebab misalkan terhidup di alam dunia ngajual kadu tiis menang ajab kabentar gelap mautna. Naudzubillah ini waktuna nonton film azab aya nu adzan Allahu Akbar langsung dipareman TV urang ala wudu kemudian sholat maghrib lamun wancina sholat duha, sholat dohor, sholat asyar kadituna sampai sholat subuh urang kudu dilakonan nyata perkara kewajiban urang. Insyaallah hirup urang bakal senang dan tentram, terutama ketika urang di pesantren dengan anak pasti eta bakal loba curah anak.
coba anak di babaturana sejunan masantren siang ke moal bebas deui moal bisa mamawa motor deui geus lu kitu mah cirikeun iblis nah cenah iblis sebab enggak orang lamun geus masukkeun anak ke pesantren mah anak urang bakal ditimukeun deui jeung babaturan anu lebih baik daripada babaturan anu kitu betul akhiran tadalal ilma illa bisitatin sa'undika antak siri habibayani dakaun wa hirsun wa izdihadun wa dirhamun wa sukhbatul ustaz wa tulul zaman syarat dengan ilmu teh aya genep perkara di antarana kudu daek urang nyaeta nyodakohan anak urang nyodakohan kiai urang anu nuju masan ulah ka kiai korek betul ulah ka kiai medit betul ieu mah aya ngiriman anak misalnya datang ka pesantren terus anak dari telepon kita ka pinggir jalan eta anu kitu kolot anu teu boga akhlak naudzubillah summa naudzubillah himing dalik itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan segala macam apa yang saya sampaikan menjadi mau'izah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Yang kedua, saya ini masih dalam tahap belajar. Adapun kesalahannya itu datang dari Al-Fakir Muhammad Zikrillah. Kalaupun ada kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa kepada Allah. Sangkan acara ia menjadi acara anu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syajaratul asr nuraniyah wa lam'atul qabdatul rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyaratul suratil jismaniyah wa ma'adanil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibul qabdatil asliyati wal wahdatil saniyati wa rutbatil aliyah wa min daladna bin tahtal wa minhum wa ilayh wa salli wa sallim barik alaih adada ma khalaqa wa razaqta wa mata wa ahyayta ila yawmin tab'asu man afnayt wa sallim tasliman kasiran ila yawmiddin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa fahman rasikan wa lisanan fasihan wa qawlan maqbulan wa qalaman masmu'an. Allahumma bahalana lutfan wa tawfiqan wa yusran wa hidayatan tuqarribuna ila qalbika bil amali salih. Amin ya Allah ya Rabbal. Rabbi habli binas salihin. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wa lakal mulk la syarika lak. Rabbana qabil bil qabuli du'aana. Rabbana qabil bil qabuli du'aana. Rabbana qabil bil qabuli du'aana. Ya Allah ya Rabbi, Engkau yang maha indah wahai Allah, Engkau yang maha segalanya wahai Allah. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, dosa ibu dan bapak kami wahai Allah, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ridhai ya Allah acara pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga ya Allah Cep Nopal bin Bapak Muhyiddin menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sembah sujud kami hanya aturkan hanya kepada Engkau wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Atlubu minkum wal afa dari Al-Fakir Muhammad Zikrillah Mubarak binti Bapak Mansur, orang Sajira Timur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, negara Indonesia, bagian Asia Tenggara, planet bumi. Bisi Karukna Abi Alien. Hadanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.